masuk batur sia heula mah harapan. Di mata we nyurung-nyurung batur we kasok pertama. Sia heula makro. Kawin sia heula gampang batur. Lamun nyatu ngerokok batur heula. Kecuali mamang bener hotspot. Oh, anu yang ngerokok hotspot. Wow. Nah, udah disangka heureun, nyeuleup nya kan hulang dia. Aing aya tadi kan, bener tuh. Ulah di dia bae dia buat, nengek berhatikeun. Kadang aing mah kitu deui abadana dengan hotspot. Dia itu nyamuk ketika didekatkan, ketika dijauhkan dari berangkat lain. الصلاة والسلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة الحمدة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب الغبطة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Sajumlahing para kiai, para habaib, para sepuh, guru-guru sadayana, bil khusus guru kula Mukarrom Kiai Bahru, mudah-mudahan panjang umurna bari sing disadarkeun kok. Selaku tuan rumah guru urang sadaya ajengan Anon, Ang Mukarrom, Adimi, Om Yang Mukarrom, Kiai A beserta rek-rekanana, santriin-santriat. Mudah-mudahan urang sadaya sing tiasa napaktilah sepak terjang karena perjuangan almarhum. Oke, anu hadir di dia khususnya sing nampi kepretan barokah timanteng. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad. Ba'dul hukama mengatakan masya'nu wujudut tolak.
yasnu wujudu husnil adab wa la asrahu bil mawahib mithlu dhillah wal istiqon. Ternyata yang bisa mengguncang aras bukan lafaznya yang pasti, lain wiridana anu panjang, tapi ketulusan dalam hati yang akan menembus aras. Ini kenyataan, guys. Cicing dia nak enek lempeng bae ngaji. Soalnya ayah ahli Allah tuh Haji Bahrud. Allah ingat bae baheula, padahal anu diajukeun ka Allah Haji Bahrud kunaon anu dicopot ka Haji Busro bingung. Ayah hiji anu aya di almarhum nu Allah di saja. Haji Habib balik ceramah berkat Hasan ngomong ka hiji berkat Hasan wae mah henteu. Termasuk Haji Asep. Lamun kadang-kadang bisa loh di muhajat keimbang jeung jarak ngeremeng aja dudui. Nek kantor kamu tuh lagi kan bener. Iya make jubah dan berusaha apa ya. Ngomong dari burak utari kok ya. Santri loba, nu disebut ajengan loba, karena mah loba dari ajengan, tapi teu boga hanca-hanca Quran. Nu boga hanca Quran mah badeug, tapi nu boga keikhlasan anu hese. Orang ikhlas itu tidak ingin menyakiti, tulus disakiti. Hati-hati dengan kalbumu, karena hati yang terbuka tak punya suara, karena terkadang dari mata jatuh tanpa bicara. Nah dia nggak ngomong betul banget. Hampura Haji Barunya. Aku abdi mah jeung Haji Baru, aku jauh kemana-mana, umur main lagi boros. Abdi termasuk lah atuh tukang naswir anu sok didadaya ku almarhum. Dia ngomong karunya ramah. Termasuk dia anu sok didadaya ku almarhum. Ngan hiji nu bisa kori loba. Anu suarana melengking doa Haji Badrul Salam seueur. Anu doa muamar. Tapi barang langkah hiji keikhlasan anu ku abdi sampai akhirnya dipelajari di almarhum sampai akhirnya keur diusahakeun kene. Esa ikhlas. Di mana Haji Busro Damdan? Ulah mek ngariung mek kana hadap. Ulah ampuranya, ampura di meh. Haji atuh kira-kira Damdan teh sing bener dong mek ngariung bae. Jadi Allah makasih ya. Allah. Makanya dulur sakit doang. Jangan berharap ingin menjadi kiai atau sejenisnya. Yang kabeh wae dia beruang kabeh jadi kiai, kabeh jadi kiai main bahasa ini kan. Yang penting hiji al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu urusan tergantung kumaha tujuan urang. Pasti dia Kak, kadang-kadang mah anu dikobongna neuheur dia, anu di imahna boga derajat. Anu di dieu na anies, rajin ngaji, leumpang ngaji, keureuyeun dong teh paling. Aya nu datang ka imahna teu jadi naon. Matakan nanti mah ka dia lain ceramah ieu. Ieu mah sekatur sirih bae nostalgia di almarhum. Sebab ieu jalma ahli Allah mah anu sumut jeung kalbukna online ka Allah sinyalna 4G paketnya unlimited. Ngomong dari perkosa dia mah. Hampuranya teteh
semua harus diampura. Maklum baik karena juga dari adaran kemat doang. Saya lagi baru masalah. Tapi semua tuh aku kasar hati Hello Kitty. Ya, iji alumni ulah sok oboan ngaku alumni Darussalam di penta burunan di hall buru karena ulah nungguan di penta dusun datang anterkan iya malekda tadi waktu selumputan aku teangkan mau di mana anak buru bisa terbuka beras bisa paeh dasar batur karena bisa kihi doang kan kawin gedenya. Hei, jangan sok-sokan ngaku alumni Darussalam. Lamun teu bisa ngabuktikan santri Darussalam. Sok aya nu kieu, aya nu diomong. Cisalam Darussalam di dieu, aya di busro. Aya anak di pasar Mingga batur pada ngomong. Kudu aya musyawarah, gedeng-gedeng musyawarah umat carana dieu supaya pasantren eksis, santrina penuh. Ayo cenah pakaian jamret, tak perlu dijampaian, guring. Bawa sumut. Alumni aya sabaraha? Alumni aya 200, panggul kabeh kami gendong. Kamu ieu, aji kalau mau dalilan, hewan los aing mau hunter dari lagi. Titik. Upaka teu ngomong kieu. Gedeng-gedeng musyawarah. Hayu urang kumaha carana supaya bangkit di pasantren ramai di samping acara baheula. Teu kudu dimusyawarahkeun. Totokan ka alumni kabeh. Ngapa dia? Dua ke sini ka dieu. Alumni 300, keur saurang hiji geus 300. Keung ya. Ieu mah aya diomong Darussalam, anak teu di ka dieu keun. Ngisi tae ka helm sih. Ulah ngomong-ngomong, siang teh atuh, ulah. Jaman-jaman kemarin geus cenah. Ulah ka pesantren, geus sakola bae, babari kana pagawean. Woi! Pagawean mah waduh. Kamari kene aya pabrik ka kula datang. Neangan calon karyawan ku hararese. Cik ulah hararese kumaha ku ngabari bahan gawe. Usaha gawe ka pabrik aya ngala duit. Make duit mah panang. Ieu mah ampura kahina mulai kita nyampe ke mana. Bisi aya hayang damel bisi ieu mah. Bisi aya kapok jadi santri. Iya yang provinsi yang nyapaatan tuh. Tapi bukan kerean tuh. Aku ngaji mau dua apa maka aku poin on. Bukan ayam cabok ya poin. Dia malah ini tuh dia mah sambal ayam. Santri, ulah sieun teh nyatu, ulah sieun teu dahar. Asli. Lamun jalma dihirupan keneh ku Allah, rezekina aya keneh. Bisi mang santri aya ngalaman jadi karyawan gampang. Aya nama di pabrik barakah. Malah aya komisi handri kan teh anu coklat teh polisi lin. Polisi teh sirkiti. Sirkitinya bisa handri polisi, bisa handri tentara aya nama. Teu kudu sakola. Tahfidz Quran diangkat bisa masuk polisi tanpa tes asuh. Ada nge? Gagah ahli Quran mah. Ada nge? Ya, isi mang santri. Lihat, HP-na pipok bae. HP-na hotbot bae. Pakai motor belenggu. Bisa halaman gawe karyawan aya tuh di pabrik donat. Tapi khusus laki, kulina bolongan donat. Wayahna di para santri anu masih di dieu nya. Wayahna saparti mah hampura moal ngaji moal tadi ngomong moal ceramah ulama rek ngobrol. Ceramah mah teh kudu pinter ngomong, nu penting ka hati ku polon, jalak ka ruang. Ayeuna ka ngomong sia masuk kita heula bae. Woi, dia lah bae dia ka mandiri. Cik koi dah usul pikir
turabi makruhun wa fil ghairiha mahbubun. Ngasur-ngasur ka batur titah migawe ibadah ai kumaha rek pandiri bae makruh. Ya omongan tah kawin gerahana bae makruh dia. Wa fil ghairiha tapi lamun lain dina urusan ibadah mahbubun sunah heula ka batur. Nek nyatu geura mamang meh heula. Nah eta sakit harus salam. Deuh tadi panitia. Aing can nyatu sekali leupreuk bae tadi sasaran aing tapi si kain ieu sawan mah aing bari teh nyatu bedul. Lamun urusan ibadah ulah sok kasur-kasur batur sia heula mah harapan. Lima taweh nyurung-nyurung batur bae ka sok pertama. Sia heula makruh. Kawin sia heula gampang batur. Lamun nyatu merokok batur heula. Kecuali mamang bener hotspot. Oh, anu yang ngerokok nggak hotspot. Wow. Nah, udah disangka, nyelam yang ada ruangan ya. Ayo banyak kali kan, bener tuh. Ulah dia baik dia buat, nengek berhati tuh. Karena kayak mamang itu dari abang bedanya dengan hotspot. Dia itu nyamuk ketika didekatkan, ketika dijauhkan dari berangkat lain. Mutiara pos almarhum saha coba tanya kamu balik atau ke tukang pori saha anu keur di jalan ban diheula mikiran mobil oh ada ieu bagi haji musa siap oh carita penceramah atau pori anu keur di jalan udah waktu eta giling mirahan mobil ku ikhlas ayam gelas siar sama ya bismillah ya diusbah wa ila ruhi lahum al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bang santri hiji hirup jadi santri hiji doang latih keikhlasan. Urang mah cukup prinsipna raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi muhammadin nabiyyan wa rasul. Abi mah teu mikiran ka Haji Deden, ka Haji Babay, ka Haji Baru dan lain-lainnya. Eta mah geus deukeut jeung pangeran, ngobrol gini teh. Urang aya ka terlosan. Aku teh nasib bener lah. Abi mah mikiran ieu santri-santri. Pan santri mereka lamun geus 5 tahun bae ngobong, bari umur geus rada nyereg kana Desember teh. Eta mikir kieu, balik kal di kobong eta leuwih berkah lain. Karena serba salah. Balik kalembur geus eueuh batur, kabeh tarawih, kabeh usaha kumaha buka jembreng. Di kobong geus jadi suhu. Ulah sieun mah sampai aya Allah. Ade deh. Iya mah amurakan. Apakah seorang Haji Asep terbayang dulu akan seperti ini? No. Terbayang deh pikir. Apakah Nabi Ibrahim waktu ngadoa ke Allah terbayang bahwa dia tidak akan mempan dibakar dengan api? No. Dia hanya berdoa dan yakin akan pertolongan Tuhan, itu saja kawan. Apakah Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah memukulkan tongkat kepada laut Qalzum, dia akan tahu bahwa laut akan terbelah
berubah menjadi 12 jalan? No. Dia hanya mengatakan berdoa yakin kepada Tuhannya bahwa Allah akan menolongnya. Tugas kurang ngadoa yakinkan ke Allah. Hirup nuhun paeh atuh. Teteh santri kan perlu pikiran jodoh. Nah, dibengus. Pada doa, kiai nek di mana kawin itu beberean. Tuh, ya betul lagi kalau begini. Bahasa konon. Mak, nu beberean ge, kalau waktunya harus bersih aja berpisah. Manusia hanya punya harapan, tapi takdir punya kenyataan. Syariat jeung hakikatna kudu ngahiji. Weh, kotok aing can pernah beberean, endog gambar. Unang dicontohkeun ka ketok, kakotok anu leuwih aspal, leuwih handap di mana? Supaya boga pikiran. Kotok pengen can pernah lulus SD, endog aing sia. Sia mah endog, endog endog. So, balik deui depan punten kah. Santri mah lamun dikompong. Punten, hiji mikirna aing jadi penceramah, kadu jadi kori, kadu mah hikmat. Eta nu tilu. Nu cita-cita jadi superbek kok. Eta nu diarahan punten ceramah jadi kori viral. Eta teh. Enggak, eta mah jangan kurang ciu ya. Anu lembur opak parek teh. Ya Allah, sepakat Nabi bae, sepakat Rasul bae, sepakat ulul azmi bae. Dia tidak tahu apa yang terjadi di depannya. Dia hanya yang tahu Allah akan menolong dia dengan penuh keyakinan. Sakitu doang. Matakan urang santri geus titik. Ka Allah bae geus satena tapi kudu sehat, kudu nutung. Mang, edo, mau jalankan masa depan, ngising saja. Urang geus dogo, tadi betul kan moal-moal rek. Mamang boga pare sakarung di juru, teu di gigihan mah teu dikedokkeun, wapakan be. Ulah sok kata jeridanan, paham teu? Terus ya. Iroda tu kata jerid, ma'a iqamatillahi iyaka fil asbab khafiyatun 'anil himmat wa iradatuka al-asbab ma'a iqamatillahi iyaka fil tajrid inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Jadi santri kurang mah lamun aya taneuh nu bisa dipelak kubelak-belak kurutan. Oh, kayaknya di Papandala berapa ya misalnya. Mang santri pengen heula. Haji Asep tuh ujung-ujung jadi gede kos dia. Atuh Haji Asep geuletik heula, tapi ulah dibalikeun ka geuletik soal geuletik ini coba kan gede ya. Oh, siapa saya maksinya. Ya lama, ieu mah lain ceramah, rek ngamotivasi santri. Timbulkan kebanggaan menjadi seorang santri di akhir zaman. Menentukan menjadi seorang santri itu pilihan yang paling terbaik, saudara. Santri mah hatena bebas merdeka, bebas walaupun tidak punya uang, tidak punya harta. Bebas hatena bebas. Santri mereka mau pakai kupluk peci beureuh ke jambak. Tidak ada ketergantungan dengan makhluk. Nek disebut sambil rebintah, biarkan anjing menggonggong namun kafilah tetap berlalu. Karena santri punya prinsip seperti Imam Hasan Al-Basri. Ketika ada yang menghina, dia hebat.
Allah makasih aku punya pahala dengan amal yang tidak pernah aku lakukan. Nah, boboh ke awewe, awalnya tuh boboh cinta apa nih? Nih, berapa di meja? Romo. Bang Santri, balik deh. Urang mah cicing di kobol, pelak makom asbab. Naon makom asbab? Sarekat. Bisa melak dangdeur, ieu mah pelakan ngedul, ai batur boga dangdeur hayang akan dangdeur, ini kapolo. Ih, loba da manu kitu, tak kajridanan. Pugu santri keneh, macul beku. Maraban lauk beku. Tuak aek tangkal kalapa beku, tak kajridanan. Geus, eureun jaga we. Cukup maca sholawat mah teh nyatu. Nek tindak cangkeng enggak kuat. Woi, maca sholawat mah teruskeun, tapi ulah ta'alluq kana dunya. Ulah ngahilangkeun Rasulullah. Aya beres maca sholawat, aya kan nganggur, pelakan. Cai nganggur, pelakan. Kalapa teh. Urang mah makom asbab baheula pelak, ulah geura ka kajridanan. Pan aya nu kieu, geus dari karyawan, geus boga pagawean. Geus pokona mah sia mah teu yakin ka Allah. Geus eureun, pokona mah geus salat we. Allah ini sekian. Terus ya lagi anturan tahu coba urang ge. Santri, urang mah makom asbab sebar. Kedek Allah ditajirkeun sesuai dengan ibadah urang. Punten. Pengalaman kabeh geus saheula ngalaman. Aya nulis boga anak tua dagang samping heula. Eta ge lain modal sorangan, ngadonor di babaturan. Bayar ngalah. Dikirimkeun ka konsumen. Pakai JNT, 5 poin di lebaran karena data, kamu kan batu. Kalau mau iya, overload karena gini, kolongok, ya kolongok. Coba kita jangan kolongok. Ayo lah kawan. Ayo turun. Santri di salam, santri Darussalam, turutan almarhum. Ulah geus nyaho karena heubeulna biografi almarhum pernah cacahan. Kak, tuh kiai urang. Ngahikmat tang sabaraha dieu, ben teu mah aku aya bae, anu kuli macul, anu kuli ngojek, anu kuli dagang minyak aya. Paham santri? Hei, ulah sieun tuh masa depanan. Duh santri, man, moal samula-mula jadi santri, lamun lain dipilih ku Allah. Santri mah makhluk pilihan Allah. Hanya orang yang punya kebutuhan khusus, hanya orang yang punya kemampuan khusus, hanya orang yang punya skill khusus yang mampu bertahan jadi santri. Dengekeun. Anak 10 kuat kabeh bertahan jadi santri. Dan geunah jadi santri. Datang ka kobong, lu jangan betah kita ngaji, nyakar ajaina. Dan jadi santri geunah, henteu. Kobong 2 x 2, eta teh kurang dipel. Ayah heran pakai tadi rokok diangkat. Haji Asep teka pikir kos gimana ayat di pandang ceramah grup santri. Allah di mana ayat ceramah sama mana Allah. Ada rumah tangga, masya Allah baik. Tangga aja, ayat ngabar ceramah terima kan. Kirian dengan jawaban lagi. Bulan-bulan kayak itu. Ayah udah datang, kasurupan, sampai dulu segiduhan nih cek. Tuh, Haji Baba, Assalamualaikum, orang tukang pakai cek oleh. Jadi santri mana penuh dengan duka dan nesta. Allah, Allah. Dan santri, tapi dia cengeng dari dahulu. Sayang, semuanya butuh proses. Nasi yang kalian tadi makan
bukan pali yang kemarin di taman kawan. Roda itu berputar cuy. Masya Allah. Jangan nyari yang cantik, nyari yang seimbang dengan wajahmu kawan. Itu lebih menenangkan. Koprok dia. Al-a'malu suwarun qadimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ternyata kurang penting, kurang ulok cungkun ibadah maca Quran lamun hate teu dilatih ikhlas ibarat boneka, ibarat bobegik. Coba ditambah di rokok alpak moal leumpang sia eta. Jangan harap doa kita bisa menembus aras kalau hati ini masih kotor, jauh dari mana ikhlas. Adeng edak. Sebenarnya Aing bingung ya dengan santri. Aing mau beli ceramah ke tukang judi. Ayah mah di Quran tarik kan. Allah Akbar. Teruskan ya kajian tentunya. Iya mah santri kurang nostalgia baik, aduan atas lebarannya, kurang silaturahmi. Mudah-mudahan ada nasib yang menuju kepada kemajuannya. Kamarina, Almena, can ngarespon mudah-mudahan. Pakai banget digantung ngabe dah. Allahu Akbar. Dulur. Ikhlas latih keikhlasan ampurannya lain ka haji asapang benerna, lain asapang bersihna bukan di orang boga ge poek aja. Ampura haji baru kayak seseorang yang pakai baju putih ya. Lain haji itu suci. Mendingan sia baju hidung hatena putih daripada baju putih hatena hidung. Jangan pernah melihat kepribadian hanya dari cara berpakaian. Udah garam dari sekarang oleh udah. Aku dasar bagian air goreng gitu. Pakai baju hidung apa belum? Nah, intinya sok lamun doa yang pan loba ngeluh ka Allah. Ih loba banget ngeluh ka Allah. Ya Allah, cenah puasa waqiah panganu. Tapi bukti nama ieu, jeung puasa waqiah deudeur bae. Ya, gua rasa pangaparahan bae. Ih loba hati-hati yang bertanya. Katakan sok diajar ya, diajar di kelas. Kan dia rupa pemain hanyar ya. Oh ya, kalau hanyar. Mulai. Wayahnya, ulah lanjut kieu bae. Bulan mulu isuk aing teh bukan 15 tahun. Tah, nyopot motor Big Bell lah. Pan sebenarnya eta sih. Ieu loba pemain hanyar begitu ih. Nah, si Adi Baba kasih gua dia paling dia. Epret miskin bae. Makanya ampura santri. Udah ngomong kieu, lain aing geus bener. Maksudna cukup aing bae ngalaman kitu. Cukup hanya asep bae hatena kotor. Aduh, bulan mulut ada jadwal 30. Kapan sampai nopanya? Namun siapa yang apa gua pajero sih? Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Ternyata yang akan menembus aras, yang akan mengguncang aras, yang akan meredam kebencian kemurkaan Allah karena hiji keikhlasan, ikhlas. Kudu dilatih. Tukang kelit ge, teu ujug-ujug bisa nembak ka ini toh. Nan ka haji Badrul Salam ujug-ujug bisa. Enggak lah. Apa tuh? Makin jauh mah aseh. Uluk salam aja mah gerak. Jadi pakai kai. Assalamualaikum. Saya pangeran. Ayo para kori-kori, para mubalik, pemain baru yang baru muncul ke permukaan. Atau para kami malah setereh maghrib.
lidahnya kamu kan, aja ayo kamu. Pokoknya mah belok-belok pokoknya ngerti yang bisa. Soalnya dijawab. Tetep rek ka mana ge Allah nama eta kakeknya gitu. Berseri apa dia? Kerasa gitu. Bentar, sekolahnya. Woi. Latih keikhlasannya, latih keikhlasan. Hal tersulit itu kita bisa berdamai dengan keadaan, padahal situasi sekeliling memaksa kita untuk marah, itu yang paling sulit. Dia peci tomok. Ampun apa? Punten. Di akhir zaman, pokoknya mah di zaman kula SMP sampai kalian, kita pakai cacahan di antara belas sandi, ima kepada orang PA. Keren kita. Nah, siapa cenah dia panggilan orang maharna sih dia mah cenah gede tuh dipakai akidah eta. Jadi mesti nyacahkeun sifat Rahman Rahim Allah, nyacahkeun sifat Hilimna Allah, cacahana mahar be hampura. It's okay lah, ayo pakai gitu ge. Tapi ulah sampai jadi akidah, cukup di sini, jangan di sini. Setengah ayo main kono surut teh kan. Ayo korban gerai. Insyaallah kan ayo mah dihalkan ku santri mah. Wah, haram ya, wah. Itu lagi burung. Kiai macam tahu, ini mah kiai pundungan. Rokok. Kiai pundungan, macam keliru. Pak. Nyali itu kaji baru, bukan di body, di hati. Wah, kaji baru kan, ya maksudnya. Bang Santri. Hijinya, Kak Haji mau semua ngomong kumah, ulang almarhum baik, gimana download. Semuanya bukan tentang mahar, bukan. Iya, sing ikhlas. Lamun urang barang jampe eta nggak jampe eta, ulah yang dibere ku eta. Ukur udah datang ke kiai mah, datang ke hikmat mah, karena kan aja mas runtuh. Asa rumah sakit, terus beak pakaya, bawa ke kiai. Kadang-kadang ongkos dibere kurang, najis dong. Sahannya Kak Haji Asep penceramah pernah dihutang. Pernah ini ngalaman. Lain. Sudah kondisinya. Gak mau supaya potong pae. Ayo kerkir, dipir. Hati hanya akan bisa disentuh dengan hati. Tukang ceramahnya lamun hayang neurah bahasana, sok urang ngaji bae. Man uzina lahu fit ta'bir fuhimat fi masami'il khalqi ibaratuhu wa juliyat ilaihim isaratuhu. Seorang pendakwah, seorang penceramah dikatakan sudah punya legalitas sertifikasi dari Allah, lamun hiji tandana fuhimat fi masamil khalqi ibaratuhu, caramahna kahakeun ku panghadirna hadeun teh kudu bodoh. Nu kadua nu paling hese Pak, pan aya nu kieu kerceramah mah wah pokona mah mantap we, pokona mah kumpung talikum we lah. Pokona mah lamun kakan kieu teh mah sorak we sorak. Tapi enggak ngepek bro. Masamil khalqi ibaratuhu. Kadang teh ngomong nyudak dan la jelas kalau begini paling bagus kalau tulisan qadir. Tapi nurah
muncul. Pan aya jalannya, lu pakai keterangan sang gua dibaca. Tapi teka hati kudu bodoh. Aya nu ngomongna celemehnya. Yang lumbungnya ngomong kayaknya. Tapi na hatinya punya. Nu kadua ieu nu paling hese. Wa juliyat ilaihim isyaratu, membekas, ngefek lamun kiai nyacahkeun berjamaah, aku gerak. Asal teu berjamaah, kulit punduk inget ka kiai geus ngomong. Iya lo hese ge. Katakan Pak, ya, Mang Santri anu boga wirid, terus wirid. Tapi niat ibadah ka Allah, ulah rek niat makaya. Allah nu beunghar ladang wirid, beunghar ladang dunya ti Allah. Wirid mah paling busah ya sumur. Nya, wirid mah terus ke niat ibadah ka Allah, engke ibadah dunya mamang. Nya, doa ka haji bahru nya. Mobil lagi bana opat. Ayo pamajikan hiji teh isin gaman. Atuh wani ge kerame mereka kesurangan dari sini calon. Kalau main calon pakai abatur mah pamajikan masih ada. Nah, wajul liat ilaihim isyaratu, membekas, ngefek. Ieu paling hese ngefek. Pokoknya mangges kieu nya urang latih ikhlas. Teuing misalnya pansok pindah di sini kan, anak kita mah ayana di santri, ngarap hayang diberi ke batur ayana di santri. Masalahnya apa? Kan tegangleun. Makanya santri mah kudu bonghar. Bonghar ya, bonghar. Bonghar ya. Bonghar. Oke, cenah mah kieu ngomong-ngomong bonghar bae hubundunya, dia nu ngajina teh alus. Raja ican deui ono balik. Dia masalah bonghar mah gedong dua tingkat hubundunya. Hei, hub itu rasa cinta, rasa itu di kalbu, bukan di dagu. Jadi hub eta rasa cinta, eta anu ka 13, 30 pagawean hate. Sedang dia makhluknya. Sedang mah kalau di dunia mah sedang lah ya. Allah, ayah kalau kos gitunya. Mang Santri, Mang Santri. Urang. Terus saya ampun. Mang Santri ya. Lamun ijabah doa kudu mahar gede, aku karunya ka beungeus. Dia balik ngomong dianteran saminggu 2 kali dan minta direncah. Allah emangnya. Asal ada tihtir bae, alhamdulillah. Ya Allah banyak. Kabeh emang aya Pak Obong mah rata sih jalan masa Allah. Oh, wah jalan manu subhanallah Kang Obong. Oh. Aya jadi sarnaja. Aya jadi ketua partai. Lamuha. Gue tanda-tanda gitu, beku. Rata-rata nu hayang ka balai rombeng mah jalma anu asa Allahnya. Hai! Yang akan bisa menembus rahmat Allah itu keikhlasan. Keikhlasan. Jangan berpikiran aing sedekah ayeuna kudu dakak penting. Eta mah nyakek ka pangeran. Hiji dibayar 10 eta mah keur ngajelaskeun sifat kabageran Gusti. Lain berarti aing sedekah hiji ayeuna Gusti ieu kana dibalas tilu. Tuh, sabaraha deui kita tilu, kamari. Dia menitah malah dia ka pangeran. Kok berakhlak. Berakhlak. Santri, yuk latih keikhlasan. Kanu hajat balik dari amplopan. Alhamdulillah. Ibu ngancam lagi dia. Enak, kenapa kabar dia? Akhirnya persekusi dia. Soalnya mudah-mudahan lain
Mang Santri, iya bener. Ulama, demi Allah be, pada terjadi di hal kan tuh. Lamun urang ngarasa diludak ku batur, lain batur nu salah, urang nu gede teh ngaharga sorangan. Coba ge, belajar di tukang gaple. Eta tukang gaple, tukang rambut, kalau mun eleh main cacai ngomong. Tapi mereka nggak pernah marah, nggak pernah emosi, karena mereka tahu diri. Urang karena dikiaikan, karena dikiaikan di panggung doang. Kok berarti lembut doang, malah bisa tanya. Ding direct. Kenapa perlu disebut amak be amak? Amakan be manyun. Goblok dia. Iya, tuh yang mending gini tokol atau hewan los. Nah, balik kebal gitu. Nah, pokoknya mah kalau ingin menjadi manusia yang super bebas, main baik ya. Ulah gede teuing ngahargaan awak sorangan. Kuki mah ge sederhana, Pak, sederhana. Urang hariung teu mawa santri, hati cik nu hajatna teh. Akhirnya ieu mas pembawa. Goblok si bulan. Sorban bari udang kan aing tamawa pos, tamawa ieu, tamawa baskom. Itu saya betul mah. Uyuh dibalik. Ngomong tadi beres udah parah. Justru dirinya fungsina udang teh ya buka pakai lihat lagi. Jolek karena seru payah tuh. Kak, woi, ampun aja ngaji ngacaprak bae. Sebab pakai hadis mah biar dia perlu makan lagi. Ayo target dia. Sok balik deui makanya sing diajar ikhlas, diajar ngalatih bukan nyeri. Emang biasanya dah. Kunaon eta di rumah sakit Haji Darmo, loba jalma anu gering. Ayo bisa edan ya. Ini baru stres aja. Aduh, silakan ya. Aduh, jam 12 ya. Ayo. Kan mau hibayat ya, nah. Bingung ngeureun geuna ya. Ditanya kunaon diajar ulah geuring, kotor hate. Pan dia hate rusep dah hirup ya. Dusun. Masa banget aja Pak. Saya pulang Ciruji euy. Maksud Bang. Jangan nu geuning eta karena dianggung. Lah aku teh dianggung mah tuh. Main-main aja. Nu edan hujanan. Dahar tidak pecomberan. Main aja. Ih, bagus kan nu edan togoan. Daripada ieu cager tapi ala badan nu edan ogoan. Duitnya mitra. Bagi adeksi. Coba kita jangan terlalu omongan. Saya kira iya rumit. Rumit sama ini samping membayati. Doang tukang kori, hayang gerak eureun. Nah dibayati aja nyaho nama maksana doang. Nya maksudnya hiji ngahargaan awak sorangan ulah gede teuing sehingga lamun batur ka urang-urang hormat teh urang teu nyeri. Padahal bakal siksa, geus mah hirup balangsa, hirup susah, aya ustad dua, mitra kali itu banyak, katam kau dari lempang mitra, kan nyeri eta ka urang. Doang kieu urang doang ceramah ka dieu, di dia penceramah teu kapake, nyelang teu kana ruangan. Tenten. Yuk, kita berdamai dengan diri sendiri. Dilatih keikhlasan. Kenting, nyeri tinggal nyeri tak. Ayo rumus biasa nyeri mah sok kepal kan. Doang sakit biasa lapar. Lampung gitu dari kentepak. Eta mah kanu beunghar. Kamu harus sarapan pagi. Ih, makan telat. Aduh, lambungnya main kamu deh. Ogoan-ogoan. Pih, kita jesi. Ya. Ikhlas. Atuh teh yang bicara. Wah, berapa hari ikhlas be. Harus detik ngomong, tapi kan ada proses. Iya, proses ini.
mikir ada ngabaso. Teruskan. Makanya santri khususnya punten alumni Darussalam kudu jadi pembatas ponpes Darussalam. Artinya, ya orang kudu jadi pembackup ponpes Darussalam dan harus ikuti jejak langkah guru Darussalam. Guru Darussalam ikhlasna pohara, belakna kabatul pohara. Mainan mau menang berapa? Agama mainan karena misal ya, abdi ceramah tinggal di busro, abdi ceramah mainan korina. Aduh kadus ngehidi, tilok di bala dua, gampang lain kurang hal. Nges ceng sama ketikanya ceng. Kaji mah pernah letik gede heukeun. Bisa adanya. Allahu akbar. Urang ge santri-santri alumni anjeunna insyaallah urang mudah-mudahan diakumur di panjenengan. Sifatnya kudu ikut, nu ikhlasnya ulah kahaji busona baik, santri kudu ikhlas. Urang ieu anggapnya pembatas, pembackup ponpes Darussalam. Ngaku saya santri Darussalam. Bisa ditemukan di warteg-warteg terdekat. Ada bisa dijing-jing, ngomong ya, pakai hati ya. Luang kia. Aurat lalaki wajib ditutup di waktu sholat ma baina surah wa rukbah antara bujal jeung tur. Berarti bujal jeung tur pembatas, pembackup. Tapi hukumnya kudu ilu. Jadi bujal tur lagi kudu ditutup. Kaidah usul fikih. Al-harimu lahu hukmu ma huwa harimun. Pembatas dalam hukumnya diikutkan kepada yang dibatasinya. Begitu saudara. Makanya sih bener aja kawan nazairna. Hei. Emang ya Allah, Indonesia itu merdeka karena bersatu bukan berdua. Kang, puntennya jamaah sederhana, blok macam-macam. Kadang-kadang senang itu jadi banyak memang. Ih beneran. Pemain anyar, can bukan ada. Lagi hayang Innova pak, lagi hayang Fortuner pak, lagi hayang Pajero. Mitohan jadi korban. Kahaji di zaman abdi SD sok hadir kahaji sampai ka abdi kos kieu ya gede anak 5. Teu hayang nek-nek kami pernah ngomongan. Haji mau bagus mobil Land Cruiser. Land Cruiser ge jadi ini mau patokan kene. Masya Allah. Kata zuhud dari dia zuhud. Pancina juhud mobil kapsul lain carry atau carry mau batu kalau kabur acara dia. Kapsul bagi gilining na mihela. Bener ya Adimi. Ya, buka haji asal pernah digoba berang. Pak Haji. Wah, terus brand Cruiser Pak Haji lagi zaman Kimberland gitu. Ji, sababaan boga gilining na opat. Utama aya teuyeun kareta beli kareta haji. Zuhudna parah. Juhud teh kieu dake. Sekarang woi. Ma qalla amalun baraza min qalbin radibin. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin. Wala kasura amalun baraza min qalbin radibin. Kenapa haji zuhud? Aya juhud, aya hubud dunia. Aya hubud dunia kieu kokoro kabitaan atau pakai batur. Itu beda bahasa orang nama. Haju ho'ok kan wae di manehna eta hubud dunia. Urang senya batur Mitsubishi Musdalah teh ngeletak bae kuat pasang-pasang cuma majikan ditahan 2 emas majikan aku masak dia warisan geus pamajikan yang soleh apa pamajikan yang nurut kepada suaminya wah gede dia kuat pasang cuma majikan jago hayang ganti 2 gitu. Buku can mampu jeung kokonnya. Kokonnya itu belum mampu. Kokoh pan kaliran hulu.
pamajikana hujan, ulah cenah, oh bensinan. Terkemas dia mah. Benar cocok ya. Ai jalma zuhud bakieu nempo batur nu leuwih gagah. Pakaian anak pakaian. Teu kabitaan, teu kokoro eta kokoro. Haju kanu aya di manehna, teu hokan bisa ieu. Boga duit 20.000, mah hideung nyatu poenan 15.000. Nu 5.000 aya duit tapi kan. Ieu mah sodaqah nuan sugih, abru paeh ya. Dengekeun, kenapa Haji Busro milih untuk zuhud? Padahal Haji Busro jeung pejabat-pejabat deukeut, petinggi-petinggi deukeut, santri ngabadeug. Mun aing boga santri kos kieu, elek wae. Nu hayang asup ka surga. Nu hayang barokah dong teh. Orang 1 juta. Bin 1 juta mah leutik tapi kabarokahan Allah. Nah, mun aing boga santri rame kos kieu politikan wae. Tapi kenapa dengan Haji Busro? Why? Kenapa milih hidup sederhana? Tah, eta nu naik balik. Eta alumni pertama lah orang ya. Eta alumni pertama. Geus beungar. Imana ge? Leuting kok. Pamajikan ora kene. Siapa nu ora teboga nu kolot teh kaget. Insyaallah tuh. Barokah kaidah. Jarang habis santri. Jarang habis. Pakai tunggu. Pan aya nama ayahnya. Nek keluarkeun santri 10, kudu 20 gram bae per orang. Lagi dihitung 200 gram. Aduh, mau. Aku kuat pas saya jeung indung. Aja bertanggung orang indung rehes. Indungna gundam kelip. Jangan luar kudu 25 gram bae atuh paeh di anak dalam bae. Insyaallah. Katakan santri, yuk dari 3 kali haul. Bila kurang teu bebeunangan. Aku teu bebenangan, ya Haji Busro ya. Allah. Kali kelasanana zuhudna. Ma qalla amal baraza min qalbin zahidin. Ini bukan tentang kuantitas tapi tentang kualitas. Aya jalma kijaer hatena hubung dunia, korwan, aditaan, carelam. Cek jalan ini kan. Saya banyak kawan kan ya? Ki Jahed hubbu dunia, Ki Bakar zuhud wios gaduna sakieu. Cenah batur mah geus diangus ka beureun inom deui. Atuh wios batur mah gagah abdi mah sakieu lumayan. Alhamdulillah. Teuing mesti abdi mah ulah kudu bere pamajikan dibeulis, ya beban berat terus. Para pengen teh pamajikan abdi mah goreng bae, rek kondangan ge cukup ka posorna jangan sesak kabel panggung. Ki Jahed hubbu dunya hatena salat sunahna 1000 rakaat. Ki Bakar hatena zuhud. Teu kokoro kana dunya teu kabitaan nu bapak kaya batur atuh syukuran we nu aya. Nu aya leuwih ke hook dibikeun ka batur. Ki Jahed hubbu dunya salat sunah 1000 rakaat. Ki Bakar hatena zuhud salat sunah 2 rakaat. Eta kualitasna gede keneh ganjaran anu salat Ki Bakar 2 rakaat. Kitu santri. Zuhud. Tapi ini bukan tentang wacana, men. Ini bukan tentang wacana, latihan. Teng saya ketemu aing. Oh, kegedean. Tapi emang segede ieu. Saya buka aing lagi pitah dia obrak. Pitah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Saudara. Nah, keikhlasan anu bisa nembuskeun aras. Keikhlasan nu bisa geuleukeun aras. Jalma nu ikhlas mah kadang teh dina nyeri ku babaturan. Si eta mah lamun diinjem duit, dibikeun bae. Tapi tidak mikiran mananya. Elos, wios kitu bae. Geura ge eta mah paehna jadi karamat nu kitu mah tah. Karamat. Bye-bye. Karamat. Panai nu ngajampe kieu. Gua banyak diteres, gimana kena hangge buhurnya jadi 5 juta, betul. Stres banget bangsa.
jadi santri ulah neko-neko salempeng mah kayak salempeng nah dibere nuhun teu dibere aku encan beurnya berarti kuotana lain ending Pak ternyata kaboga hate toma kabitaan kokoro karena pakaya batur tersiksa eta tersiksa tapi orangnya boga duit leutik syukuran ke Allah ngadahar Basro ya Allah alhamdulillah Basro juga sudah kenyang atau daripada ngadahar spaghetti ngimpi mending Basro kopi bener tak Bu Allah sok diajar punya ulah sok nuntut suami kami ini lelaki lain kayak nyerahkan pamajikan gua Allah ke lelaki ayo pamajikan geus kurang servis nggak sok neangan deui modit nu aya ganti sedekah make kayana sebagai gini atuh mantan naon ayo beungeut sia cungi bakal itu ieu rambutnya dikerli untuk koneng aku di pinner tebenang di pinner beli kurinda jangan lagi tak izinnya ikhlas nak Haji Busro turutan kurang santrinya latihan abdi ge nurutan anjeunna can bisa keneh bae ulah katipu kesebutan Haji Asep disebut Kiai Al-Mukarram adut kain lagana mah al-alim al-alamah adut dia aing geuring momal noong gara siap penceramah isuk bae sanu kamari nuker penting ceramah teh bae oh sakitu tapi guru ngaji Haji Busro urang ulah ogoan nek kiai gede kiai leutik lumayan eta jeung ongkosna ulah ogoan gua mah hidayah datang dadak bener teu cenah ka haji tulungan cenah modal penceramah ti anu ngabatalkeun sedengkeun ieu waktuna mepet peuting wah nak haji jak haji aya waktu mah wae sempetkeun emang lain ganjel hei nek disebut ganjel moal turun martabat la yadillu man walait kalau Allah sudah mendukung kita Allah sudah ada di barisan kita gak bakalan jadi hina men atau nek disebut gala itu teh lumayan Riki Maumun ayo hidup sesuai dengan tupoksi jangan miara gengsi nggak ada baiknya ya ayah akan puasa payah kuburkan aman gak? Sok titipnya Kak Sandri Kak Haji mah lain mamagahan tina awak Kak Haji mah ngabejakeun ikhbar tapi khobar dihalapkeun bisa dihamaknan ngabejakeun Kak Haji almarhum kos kitu tapi maksudna mah wayahna turutan kitu nya ikhlasna zuhudna hilim teh bager memang bager aya jadwal eta aurkeun ka itu aurkeun kata oh ternyata mata dinas setengah badan kena bikeun nah maksudnya ulah harasa di buruan Kak Haji ieu mah sharing bae ieu mah bagi pengalaman bae jangan Kak Haji mah anu sekolot anda ke 5 maju pamajikan di mana-mana isi areng masih isi areng Sunnah Rasul hafal Quran enggak Pak? Ada. Jangan enggak Pak? Ini butuh keberanian. Ya, Sandi titip latihan ikhlasnya anu biasa nah kena berwin ulah berwin ya batur ka urang biasa salaman urang sok dicium tangan ku Sandi ai kata kieu bae ngeupel ari batur make kan beureun bayarnya ulah kasinggungnya prinsipna hiji lamun urang merasa keneh dilunjak ku batur berarti lain batur nu salah urang nu gede teh ngahormat awak sorangannya paham doang Kak Haji nek digedekeun dileutikeun atuh cuek bae sabenerna teh nek sasalam kamera mah nek kieu tah angger ge atuh padahal udah leutik keneh kieu ame bereaksi ya ih atuh cuek bae teu ngarasa ya hiji ikhlasna turutan anu kaduana zuhudna turutan insyaallah ikhlas jeung zuhud bakal ngangkat derajat urang kajeun teuing maharna 50.000 nah santri sing mulia sing beunghar tapi beungharna lain niat kubu dunia beungharna li izzatil ilmi wal islam pikeun ngamuliakeun ilmu jeung Islam pangke kieu
lamun sandi malam asal kadil haulan mau Pajero mau Fortuner mau Toron Morton terus lah terus ulah sarang orang aja terus pulang gerak kemasan dan baik itu gitu mau kolesel nah siarnya maksudnya siarnya doakan gaji sing soleh nah gaji mah terus gede-gede suka nih sorry karena nah jam 12 ya di pamajikan kawean yang musyawarah nangguran bola iya mah aminan bukan kawean cuma doa parang siang kak sebab kalau pakai bahasa Arab salah kayak diserahkan ke malaikat iya pakai bahasa Arab kalau bisa nyerahkan malaikat tanya ya Allah mudah-mudahan ya almarhumen almarhum sing dirahmatillah ya sadaya dosana sing dihampura ku Allah amal kasayanganna sing dilipat gandakeun pahalana ku Allah ilmu-ilmu anjeunna anu tos disiarkeun anu tos dipagahkeun ka anak incu putu jeung santri-santrina sing online tiap detik ka anjeunna sing 24 jam tanpa lewat waktu kecuali rahmat Allah ngalir ka alam barzakh urang anak incu putu santri jeung muhibbin anu bener-bener muhibbin tanpa ada sifat makruh jeung bentuk anjeunna mudah-mudahan kakepretan dina barokahna sing biasa ngalaksanakeun sifat hade zuhudna ikhlasna hilmna bi barakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.